Makan dulu. Nyam nyam nyam. Duh, enak nih. Bangun tidur terus makan. Duh, saya setan telepon. Ganggu wae. Halo, Assalamualaikum, Mak. Hah? Oh, enggeus beres kabeh. Mbah piring nyeusehan enggeus beres. Hah, ada makanan kemana aja mananya? Buset, si Entoy paingan awaknya segede kebo, dahara tuh kira-kira. Oh. Rezeki nomplok ya, Mak. Alhamdulillah, urang rek dahar ti Isman teh sangu. Assalamualaikum. Oh, ini ayah bocah gemblong. Duh, nih urang kamanakeun? Bela kidaro cing. Tadi tuh cing lagi ngangkat. Kuat ngeuna banget mana asa disadiaan. Bodoh ah, urang mah gantian ah. Ya urang duit di mana tuh tuy? Yang eta mih urang kuat lenang, urang can dahar. Ya ulang lapar tahan. Ah, brengsek mana mah. Jona beak loba doi. Ini rakus banget budak teh ih. Nyampura wa tuh ke amun urang boga duit aku urang gantian. Suwe mana ah. Hepis. Suwe banget mana madul. Mencibang hiji-hijina. Botong urang can diisianan naon pisan diisu. Nya eta isian sangu aya. Ah, jalan mana dul. Yang enggeus urang pangbelikeun mie iblis atuh. Anggo satu kejikeun duitna. Suwe ah. Yo, Yang geus ka tungguan. Karunya mana amun teu mangi dahar? Bisi guru. Tayu urang mau HP heula. buru-buru dul, tong lila. Oh, siap. Luncur. Eta mana rek mana ting? Rek anteran abah urang sebenarnya mah urang hoream. Ka mana sih anteurana? Ka sawah jauh kan. Ieu deui lah. Ya wayahna panas-panas ge kudu berbakti. Heeh sih. Mana rek mana sih panas-panas jauh ka kapruk wae. Asa keneangan masa. Pusat ieu loba-loba teuing anteurana. Tuh sak ieu mah saeutik atuh. Biasa nama sacarangka. Buset, abah mana tara baliknya? Mondok moek wae di kebon. Ah, berarti mana kurang kasih sayang bapak merenya. Haha, bisa wae maneh. Geus urang aya kawadahan heula sangu. Meni loba-loba teuing. Ket urang hiji ah. Aduh, balik atuh dulu lempang teh. Mana nuna
Atau balik mana madul, lempang tak lempar ke mata. Oh, lempang pakai mata. Ya maka ceker atuh lempang mah. Habis awai mana yang jawabnya, merlok we urang ah. Oh, tak budak teh auto kabur. Semprul. Kita bertanggung jawab banget. Oh, budak teh ka mana? Kabur meureun budak teh. Coba benyit, kemana melimih nasi melila-lila teuing. Ya di sini si pendul. Di sini sih. Oh, ning balon. Tegang balon meureun budak teh. Balonnya can laku meureun. Jadi geuning loba keneh. Ting ieu balon mang di mana meureun budak teh dijualan. Oh, nali. Lumayan ini. Ya budak beli mie, tak irak gitunya. Tah juragan. Lila teuing sih. Salah teman teuing mau urang. Oh, geuning wadahna make daun, Dul. Oh, dah lain tadi mah pakai kertas nasi. Ieu mah dipincuki geuning. Oh, geuning ieu mah karedok. Oh, karedok. Oh, nya iya tah tempo kumaneh. Oh, gini jadi karedok. Aduh, terbalik banget pan sama Dul. Kenalnya, gini bisa jadi karedok. Oh, patuker jeung si Uil tadi orang tabrakan di jalan. Ah, teu matut ah. Pego eta dahar kumaneh. Oh, hampura batu tuy. Bah, tah sangu di saung. Oh, ieu bungkusannya kurang hiji. Oh, jigana ieu dimangsa si Uil ya tadi. Oh, tuh ngajar dak teh, babaturan disikat wae. Duh, hampura we bah ayeuna mah moal dahar jeung karedok. Tuh ke kurang balikin deui. Ah, karep. Tuh si ganam di mana tuh? Oh, naon? Aku naon jadi ka urang-urang. Taminasin tuh oge. Tah nu mana mah karedok. Katanya orang mah ieu mah menang di season pink. Yang geus satu yeuh, min age sakieu deui. Kagok mah sakieu deui. Satu milik kertas namanya. Terpaksa ieu mah kudu dasangna doang. Yang sabar ya. Wah, itu puasa moti weh. Mana mah terbalik dul. Gawe tuing seharusnya ya. Pekanteun abah orang sebenarnya mah orang apa? Pekanteun abah orang. Balona can laku meuleun. Ya wayahna panas-panas kieu kudu berakti. Set,